hayang bebas hayang musik kayak gini ka waduk mah hese dari carek ku bapak ieu teu moal itu menang ka mana untuk jadi kalang selalu mah kalapa gini larang kalapa mah teu kalapa deukeut nya wana deui jadi ya doana di sararea deweknya di alun-alun Balai Desa Bayuni intinya Kecamatan Kadu Gede Kabupaten Kuningan wa pokokna pangarisana Bapak Yuan Martono Eskom kali Ibu Catri Nur Lugina Eskom dinararaga nyepikan putrana Cek Muhammad Hazar Sabian Lumar Rengsek disepitan mudah-mudahan siaparantos dari sepitan teberet kase mincak dewasa dan tenjami anu guna kanggo nagara guna kanggo bangsa oge hirupna beragama cinak na urang kalih teh dan tenjami anu soleh amin ya Allah ya rabbal alamin atau perusahaan cing agung majeng nya didoakeun ku Mang Cepot kawan maksa Bapak Yuan miwah Ibu Catri ting samawa sakinah mawaddah warahmah paranyang yuswa sehat ditebikeun dina balai diangangkeun dina sadarupa mara bahaya rezekina nu jauh cunuk ku angan datang ucapkeun gerak kakore cinetna sadayana manjing kana rahmat kana pitulung Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin ya dan menghibur lain dewek wae gitunya para bintang tamu Mama Ohang si ganteng kalem Mama Ohang si ganteng tanpa formalin si ganteng otodidak lagi bikin harajan itu agak baik kan nah gitu luar biasa Mamang Ohang sebagai segitu kasih bukannya ayeuna tiasa nyempatkeun anjeun mangkeun teh sesumping ka dieu nempangan wadi-wadi anu aya di dieu di Bayuni kebenaran pandewe teh boga abdi di dalam Dirwana Sunandar di Giri teh Giri Marga Calakan dua budak ini tentangnya budak kedalang teganteng monggo nya antara barang bere kai era itu siapa Bapak saya Pul Majid mual panggil temere wae itu Campat wali kada baik baik mereknya batu baterai ongko bata ongko ya boleh yang kolong ting kada waktunya urang panggil wae Mamang Ohang Satria naon dia sedih? Ya, Satria. Dan apa? Alah, Mamang Ohang, damang Mamang Ohang. Damang? Wah. Lain wah damang. Lain maninya Ohang damang. Ya baca kadeu ge. Ya iya maksudnya teh Mamang Ohang mata ka dieu damang. Kacirina kumaha? Ya kacirina mah
jajak kari warugama ngan huntu teh jajak. Nya kabayang lamun untuk jak-jak. Nah kumaha kitu? Ngulumpatan kan untuk ukur. Lain pan bedana jeung batur marang eceng pan ieu mah ngeplos. Bae we nah. Hai. Siapa sapa heula sapa? Hai. Oke. Sapa heula sapa? Hai. Kan dia. Maksudnya dari siapa lu? Siapa tadi ditaros. Ditanya. Tanya. Loba tuh nanya. Dikumpulkan we kasih layana. Oleh dia papa, ibu dan ramang. Tuh gitu sih teh. Sieun jawabnya si Gapi Cilawi. Naon? Kacirina sih naik. Ya alhamdulillah ya teh wing teh aya pangolang ti Bapak jahat. Jahat. Bapak yu an mat ton no. Yuan maton sekom. Eskom berbuk sarjana komunikasi dan sekom. Oh kayak titikan. Oh sarjana komunikasi sayang ibu Catrik dalang kan? Catri Nur Lugina oh sarua ya sekom sarjana komunikasi putrana teh disepitan saya Muhammad Hazat Sabian Luman pada mah karunya lah karunya kena bisa rumah tanggana Kenapa di rumah tangan? pada mantep we Mantep naon? bisi bahwa pemajikan di tempat nanti rada nu tiis bisa Emang tuh? pada itu terus kita mau soal Soal kemana emang orang? Neng cepret karet Hati baik. Neng cepet. Umur dan karet belum jadi. alhamdulillah pokoknya mah nu aya di urang mana teh kadu gede Bayuning. Bayuning. baju Bayuning alun-alun balai desa Bayuning kecamatan Kadu Gede. hari emasnya ke mana? Naon? Kapan aya mbak? Aya emas Mbak Yuni yang Mas Yuni Mas Bagus masih dasar korong ke hulu-hulu. naon? Bayuning teh hati lain Mbak Yuning. Bayuning dihijikeun. Oh Mbak Yuni alhamdulillah sim kirung Simpuring. kuring di ulam ku ieu tah si tah dalam tah si eta tah Mana saya kasih apa kaya ngaranna di hadap baca tuh. berak Gini aja kadang-kadang. Kuku putih. kan wae bapak nuju usaha Kuku bapaknya. detik pan teman gedenan datang dadan sunan leres Sudah dihijikeun. Curhat mah tuh dibaca. ieu naon Tuh dibaca. Dadan Sunanda es. oh tukang es Lain tukang es. Eta teh Dadan Sunanda es Sunanya. oh sudah ya dadan sunarya tra Di Lamongan. di rombongan Guru. persatuan Persatuan. putra Putra. diri hajat tilu ini sorangan Maksudnya teh mah ngaran grup. oh grupna oh putra diri hajat tilu oh nya alhamdulillah di Bandung ya Nya teh Bandung. Bandung Mun. ini di Kuningan Apa nanti dia teh keur ngawayang, artina keur ngahibur di Kuningan. oh nya kados Baik atus ya lo bodoh maneh. saha Maneh. oh nyaho atuh Eh, ya alhamdulillah pokoknya mah kene ka para ulama alhamdulillah ka Asep Asep mana? Asep Wawan
Belum, papi. Bapak Haji Asep Wawan, jadi Asep. Kamu bapak, kamu Haji, kamu Sohan macam pelan, kamu teteh panggil siapa Bapak Haji Asep Wawan, papi Awe. Papi Awe, sarang ibu Haji Sinta. Nggak aja tapi kami kadiu. Oh, aku lawan aku dari dia. Nami na, belum dari Sinta emang Sinta teh jiwae, deroba. Oh, pantesan. Oh. Lalu. Ya. Ada siapa? Oh, saya. Tapi tiga bus. Anu ngaranna wana lain gitu. Ulang ngerakeun mana teh mana sini. Rawano. Lain kan apa lain penyentuhan. Ya. Iya. Dengekeun. Coba. Oh. Iya. Batuknya. Batuknya nyau huntul sampai ka teureung teh. Abi elan ya. Mana ela. Luar biasa mau model ke cari kira adab dipakai. Nya bisa. Nya. Lagi nangtung. Oh, ini mah lelaki mami beratnya. Kalau dicepengan wae. Oh bener. Salah tuh kalau dia mengoh. Kak, sim eta ka wargi sadaya bayu urang bayu ning anu seungsal budurana bilujang Ngomong jika banget itu tubuh memang. udah hese Jelas itu ngomong teh aduh jelas. ayo Oh, cewek panolang abis ini. Mau apa abis ini? Sok, cewek kan ngomong mau kan mau aku. siap Sok. Bapak-bapak, ibu-ibu, tak mau anu aya di dieu wewengkon dina hajatana Bapak Yuan Martono. orang bilang saya Heh, siap cumi-cumi tipes. rahasia cumi-cumi tiba saya ke rumah sakit mana di bawanan nyeriwak Dengekeun. Asa anu ngelakuan. aja kumaha ngomongan Ya, pancet dewek teh dewek ngomong, mana nu nyanyi. gitu kan ngomong gue nyanyi naon mau gue Maksudna teh anu diomongkeun ku aing nyanyikeun. Wah, lain sebar kutak rabun. sekarang kita kerabun deui Ya. Lamun baheula mah aya kesenian beluk. Beluk baheula mah aya nu meuli anu ngilo. sakadeng Naon? usana Naon? usana di mah Keuna? sini Si naon? dia mah gitu Naon itu? mana di atap sih dia mah Di atas kunaon? budak makan di rumah Mana? Anu Yosua, goblok. Anu Yosua beleguk. Sia teh teh nyusu ka Sentara sia teh. Oh. Ada nyawa aja untuk ombong teh gedinya. Nyaho anu karacunan. Asli karacunan Indonesia. Beda sama mana karacunan susu kana luasa. Jadi murulu kuntuna. udah tukar aja Teu ada kumaha ceritana. karena eta teh pan oge Pak ayo aya pan hari teh dititipan dititipan duit ku api awe Gawe, da bagus Pak Dewe. ruti lahu Oh, dilahu terus. jomponya ini Ini. ai pas diudigkeun ieu na cenah teh rek dihadean Imahna teh. api awe imah kalau cenah mana cenah ieu na cenah ka dieu tuturkeun ini we cenah da bumina di dieu paling dieu Ya cek sini teh. Terus ai pastikeun ieu cenah ayo cenah kita ini teh. nah kalau buat tuh cenah tuh nah
dikunci cai. Kok ini teh? Jadi tinggal mana duaan? Duaan. Jadi ini. Oh, cek sini nih dah cenah. Nah ini dikunci ya cenah. Pan cenah ulah imah ini wae cenah di nanti mau diomen teh tuh hate ini. Aduh. Oh sini eta teh randa. Oh, aman. Kawakan nya. Kawakan. Oh, geus puluhan tahun beureun kemari. Ya, ini ulah sih teh. Manaon mah ini? Cenah kuliah ketemu wae cenah kawan. Atuh pokona sapoe ieu teh mah. Cek sini teh. Terus Langsung untuk antara roll. naon roh? Ditolongkeun. Naon? Susu? Ditolongkeun. Terus Masuk. atunana ini saya ini teh di jamu ka patona. Pan dikunci. Apa dikunci ge mun aya jendela si teh? Jangan dipaku. Atuh anggaran ini atuh kepeskeun kulit atuh. Dikepeskeun. Bedak. Kana naon kana imana kana. Kusen. Oh, kana kusen rungu. Terus? Pan mudah. Terus kumaha tuh? Siu. Mana sih kumaha tah? Bingung kasadako disadako. Disedekkeun mana teh? Besok aja nawe sok gitu. Cek ini teh. Ini mah. Ini mah. Keluar. Pada di saat biasa jadi cuma. Pengen merulung saya di hujungnya. Ya. Udah pidato mau ngaku ngejok. Naon sih teh? Naon? Aduh ayo nuk itu teh. Osok ngerti urang teh. Naon? Udah we teh rada ieu sok kulinya kan temburina terminal. Sok kulin keuletik teh. Terus mana? Keuletik teh aya eta tukang obat dengan. Tukang obat dulu. Make debusan ini. Oh, debus. Tukang obat tapi debus sulap. Oh, debus sulap moci. Oh, tinggal ieu, bedog aing. Macet tukang debus. Bedog aing sakit. Oh, pasti. Bedog aing sakit. Tinggal ka. Ieu bedog. Ieu tangga kai. Gerak simpreng. Oh. Tinggal ieu bedog. Tangga kai. Rubuh. Tinggal ieu. Dikedengeun. Oh, kena awak mana tadi pun. Bedog awak aing teu. Naon? Oh, terus? Bedog tinggal ieu kan. Yuk. Awi. Awi. Purak. Eta ieu bedog. Awi Runtuh. Tingali. Kalau siapa ditutup. Oh, ada kuat. Terus? Ayo teh. Da keuleut teh. Si Mang mah. Mang, teu percaya cenah kabeh kana awak, da kana ieu mah pasti terap. Si goblok. Cenah ada debus teh. Awas tingali tah. Bedog. Dah. Ieu pedong, ieu no. Ini ngora. Terang kena itu. Kamu mari ini. Nyanyi sih. Buat. Saya lanjut TikTok coba. Siapa? Lah oleh. Kalau udah. Saya teh jelema buyur hayu nginum juga. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Buat. Naon ya? Naon? Cek, api lu nyanyi lagi. Cek. Kegegeran. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu. Tahan. Ya kalian mana? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu. Bapak.
nongkrong. Untuan gua disadar. Hatur nuhun parantos linggih di dieu. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Polina. Parantos linggih di dieu. Parantos lihat di dieu. Dina acara hajatanana Bapak Yuang sareng Ibu Catri. Dina acara hajatanana Bapak Yuang sareng Ibu Jadi ambulans. Tri. Tri nanti maluri. Nyata nyepitan putrana. Nyata. Nyepitan putrana. Abang Bian. Abang Bian. Alah. Tunggu diturutan. Maksudnya eta teh ulah diturutan eta mah. Eta mah urang ngomong. Eta mah urang ngomong. Sia anu rusak. Enggak cang, sok. Pokoknya mah. Hiburan. Sok hiburan lah. Hiburan. Mengko aya Bapak Haji Asep Wawan, kawari panengan salapan. Ya, Pak. Sugane maneh menang barokah. Kok we ngecak cak karek aya nu dipanggil. Oh. Kok we kali itu aya teh kusik we. Karena ini juga ada bumi kan ini istana luar biasa. Kali itu bumi ya deui. Udah mainan kageureun. Hah? Mainan kageureun. Kalau boleh batu aya pingsan ya di sorangan. Sok atuh ngahibur. Jangan tuh akang eta di inilahan. Inilah naon? Eta nu sama ini loh. Nah, inilah kumaha mah teh. Eta nu sok di naon teh di eta umumkeun dengan eta Oh, MC lain tukang inilah belum. MC acara protokol. Apaan? Iya, panunya nu kitu. Heeh. Anu tadi dengan baik hadirin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeus sih teh. Ngeus. Sebutkeun ngaranna assalamualaikum sih teh. Kapan ini lah? Oh bener. Saya jeung lieur main kan. Sok, mana yang jadi naon? Mana yang jadi naon lah? Bedakeun uing Dede Apil. April. Kamu kecil buat dia? Oh, Dede April? Oh. Siapa yang April di sekalian nanti Desember sih teh? Siapi Oh Siapi, oke. Siapi Yama, oke. Lagunya naon? Teh. Datang untuk pergi. 3 kali. Oh lagu 3 kali bener apa udah kita? Oke. Dandan heula tuh mah awewe ku dandan. Tapi kalau dipetiduran dirinya sih jadi 2. Aduh, geus wisa jadi. Geus kolot. Geus kolot bisa jadi pikok-pikok teh. Cicing uing teh kalau ieu teh uing rek ngayeukeun heula. Naon? Rek pankeun jiblak. Kurudung Mami Sinta. Oh, ya Mami Sinta luar biasa modis itu, so turutan Mami Sinta. Anjir, aing dari dosen juga Mami Sinta membung.
Mama cinta segitu cinta sih mau jalan goreng begitu. Aduh. Hai. Aduh. Pada kemana tante? Allah, eta mah mami cinta pocong belum. Ayahnya. Oh bener. Aduh, jalan dulu dong jalan. Aduh. Hai. Kaca baik. Hai. Sorana ganti atuh. Sorana. Ya suara laki. Hah? Laki. Hah? Suara dan laki. Heuh, ganti sorana awewe. Banyak waktu tuh. Sampai kudu bae. Mana carana? Kalau di pulang mana tuh? Mulai itu urang mah bisa punya suara batur ji. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Carana. Oh. Siap. Nah, Bapak. Kalah salah nyokot suara haji sama. Suara jangan. Bikin tak, bikin gaji bisa punya ngomong. Ikan cepat dia. Oh. Neng. Anjir salah nyokot suara kunti aing. Mana? Ini salah boleh sih. Ya, cabutan. Oh. Itu juga buah gini ya. Bater bapak tidak untuk ulangi malalun. Kecil baik. Khawatir dia suara istri dia. Nah, jangan. Nah, Neng. Alah. Lebih namanya itu sehari. Anu kamari kata pino ayeuna. Emang itu kamari ayah? Anu kamari kada luarsa. Lebih ayeuna? Tacan di damong. Oh, terus neng sama mila tuh para kena nyarius kan neng. Sebatkeun mah nya. Saha? Selabi. Oh Selabi. Neng Selabi kan pada nyanyi. What? Pada nyanyi Neng Selabi. Sanes. Hari ini enggak, Neng Cici, Neng Selabi. Aduh, nggak ada saran nama panduna. Padat ngomong dia Neng Selabi. Serigala begitu ya. Pokoknya mah abdi kan abdi pada ngahibur urang mah. Urang Wiwir kaurikir dia kamu suwiwir di sini. urang Bayumi. Apa Yuni? Lagu nama? Lagu nanti 3 kali. Oh 3 kali. Oke. Saudara pendengar dan saudara penonton, kita tampilkan acara berikutnya yaitu acara yang luar biasa. Artis yang didatangkan langsung dari Jakarta, artis papan atas, yaitu Silvi dengan lagu 3 kali. Namun sebelum itu kita tampilkan dulu Iklan. pariwara berikut ini. Rasa lega, hidup sehat, dunia cerah, susu saya peot sama. Masih. Hadir. Saya gurih tangan keren gini. Ayo penasaran. Ini si supaya sebelah. Di rumah apa sebelah? Tuh, itu ngamuk. Lain ke sebelah susu saya susu bendera. Tak lain susu saya pun sebelah. Susu saya nanti yang bendera. Bendera kan. Kumahan isuanana kalau diterakan bendera. Susu bendera. Susu bendera. Oke, setelah sukses dengan iklan susu dan sebelah, kita tampilkan Silvi dengan lagunya 3 kali. Silvi. Namun sebelumnya kita ada pesan-pesan berikut ini.
Sapatu sagala kenca. Sapatu sagala kenca. Sapatu sagala kenca. Dijamin moal aya katurunan. Si Mandi kayaknya Sekarang daya ingara. bikin misalnya aing lieu akhirnya buka puasa sepatu segala kenca kamarnya sepatu sebelah Nya turun lamun meuli katuhunan kumaha di pinggiran mana? aya naon Sapatu sagala katuhu. atuh meuli teh dua toko kelieur-lieur Nah, teu liur kitu wah kahayang. oke setelah sukses dengan toko sepatu segala kenca kita tampilkan Silvi dengan lagunya 3 kali silakan Silvi. Namun sebelumnya ada pariwara berikut. Anda sakit kepala. Anda sakit gigi. Anda sakit telinga. Anda sakit dada. Anda sakit suku, kaki, tangan dan sebagainya. Nasia sakala nyeri. Modal sakala. Kita mulai iklan nyungkur beleguk. Sakala tuh aing mah. Ayo iklan. Oh ya. Nah. Anda sakit kepala? Oh ya. Anda sakit kepala? Iya. Anda migran? Nyut-nyutan. Nyut-nyutan? Ini ada. Apa? Bodrek. Bodrek. Iya, bodrek. Bodrek. Ya bodoknya bodrek. Tadi saya jambori. Kami jadi pertanyaan lain kurang makanya pencah heula. Makanya pencah heula. Makanya karena kan ngalaman penyakit. Oke, setelah yang bodoh yang coreng, kita tampilkan artis Silvi Yama dengan lagu 3 kali. Silakan. Satu. 2 3 Terima kasih. Nih, ini ya Sulaiman gitu. Mau sih. Mana teh nyanyi lain ngitung. Lain pakud seteh hiji 2 3 nyanyi judulna 3 kali. Oh. Allahu Akbar. Nyanyi mana teh? Ini lagu apa? Apa itu lagu apa? Kumaha? Satu kali engkau masih ku maafkan, berbagai alasan bisa ku terima. Asik. Aisyah kata cetak jauh. Salah, pokoknya ini baju itu, baju mana yang punyanya? Sebenarnya sudah ini. Ada kata lah untuk kangenan ngajak lu kemana di kemana? Hah? Tanya kemana? Iya tuh. Kemana? Sok mulai duk sumpah. Duk. Sa, lagu. Usah masih jangan dah. Lagu mah itu nanti gak paling nanti. Ganti, lagu ganti. Ganti lah. Lagu naon? Umumnya. Jadi mau mana artisnya? Anu mana tuh? Baru naon. Lagu naon? Cerita nanti. Hah? Cerita nanti. Cerita nanti? Oke. Iya boleh. Iya boleh. Selfie ini. Baik, Dede Resort. Dari sana mana? Saya kan lu pakai candu mah Dede Resti Kali ya? di Majalengka. Oh, jadi Dede Resort. rasa buntu. Oh,
Oke, sekarang sukses dengan lagu Tiga Negeri. Tiga Negeri, Tiga Kali. Kita tampilkan Dede Lesot dari Majalengka dengan lagunya Jeritan Hati. Setruk kecerepengan sendiri kepanasan Naon sih? mana laguna cacarawakan itu bungu Laguna naon? jeritan hati Sisinakeun geus sok. Jeritan hati berarti ngajerit Jerit? hati teh hati Heeh. ngajerit jadi jero hati Ari ngajerit tina jero hate aku belum make sorak. jadi kudu kumaha Ribut tuh gitu. mau balik kayak gitu Eta we si itu ah. saha Si non teh Kacul. urang Sunda. oh orang Sunda saha Ada pelak. ada pelukmus Ada nu garangsang nih garangsang. ada Astrid ada Perak Preman. garengseng beli deui garengseng jadi garengseng masuk Wah ada sih. hah Ada sih. ada Astrid laguna naon Dua rasa. Jayati weh. Jayati parah kan sepewe kata Jayati mas Siap. oke ada Astrid dengan lagunya Jayanti Puter Mang Ekek. Aduh. siapa tuh pada mingguan yang gitu Di Mang Ekek ngangge eta nya. Ngangge naon? Ngangge suling. oh ini suling Sulingnya ngangge sulingnya. suling naon Sulingnya bambu. Sekarang suling bambu. Coba sulingnya bambu. Sumang sumang nih. Sumang sumbang sumang Coba gitu coba. Sulingnya bambu. Salawean. Tong diganggu. Naon sih? ini nyawa teh ini nyawa teh hatina nanti pantun sok mami deh Sulingnya bambu. Tong di salawean. Tong diganggu. terus gitu nyawa orang ini keur digawe kenapa tuh kenapa makan-makan. so atuh atlet dengan lagunya yaitu Jayanti. Gitu dina kaset nangis gitu asli nah kurang asli nah ya ada kita tentang dewek siapa yang nyanyi lagu eta teh ka urang heula eta tuh gitu sok sekali deui wik naon sia heeh ada apa wik urang nyaho apaan itu dina kasetna Aing mah. Balikin lagi.
Lu ulah baca lah. Nah, iya aku kabeh beri urang geus nya. Lu ada guna tuh. Nah, Isi dan Bapak Haji Aceh Bawan, Haji nama ahli seni ongko. bias mana pada kita ini mana. So, Ini bias. ya penyanyi mah Jongjon we. Siap. Kamu nyanyi Jongjon, penyanyi mah tong ieu. Oh, siap. So. Dah. Mana? Wanci burit surya rek pangis. Sudah. Oke. Ngangenya. Yes. Oh, bukan di sana. Jadi goblok siapa? Budak budak bener-bener kemana juga ada kocan. Budak ke suci. Ya kocan bukan ayu. Ya. Ya. Cek. Umur jauh sih. Hatur nuhun Pak Haji gitu. Nuhun sing sehat. Amin. Alhamdulillah Pak Haji Awe luar biasa. Kaprok emang Pak Haji Awe. Hah? Oh, penitipan. Mantap orang mah bejang tuh dititipin sinan beak. Beak, ngomong ke si Yuri mah. Oh, Masih mau di dalam dia dahar yang kegerutan. lain mah bawa sih kakak WC teh kun ngitung duit sih. Duit teh gecan beunang gitu. Keur ngitung hutang we. Wajib murid. Da cantik laguna si make tahu hayu wajib burit ceu teh murangna. Kamu satu dua kan urang lah. Urang naon? Eta non bawalan di masjid di lemari Haji Roma Irama. Tidak, Haji lemari. Roma Irama. Ya Roma Irama. Haji Roma Irama. Lagu naon? Kala. Ieu kakara aing mah resep lagu ieu mah. Ibu aja Sinta ge ieu mah kuat aladepna ieu mah. Ibu aja Sinta mah. Heeh. Neng wayang oge resep neng wayang. Wah, kok neng wayang mah. Pokoknya mah alapio lah. Aing mah lebih Malaysia tuh. Aku cinta padamu kan? Sebagai penayakan. Ini kita pasti ini pada cinta kepada beliau mah. Lah mau dapat beliau gimana kita ya? Ayak meureun. Iya.
Lu aja Nah, engke nyawer mah hajat tenang. nah, Yakin cinyak nih nu hajat di mah bageun berehan. nya berehan. Nu hajat di mah ka abdi ge tadi nyawer. Nya, Kau hang mah ting teu nyaho. laki. Oh nyawer pasti. Nya, Nya ada orang nyaho mau hang teu duitan sebeak. tong pe. Mata aya Pak Haji Sebawan teh luar biasa atuh. Nuhun Pak Haji Sebawan. Alhamdulillah enak teh nya. Kamari teh pan. Oh eta abdi teh can ngucapkeun. Ulang tahun. Oh ini bener ulang tahun bener. Saya ucapkeun. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Padanya Bapak Awet. Panjang umur dan perkasa. Kepada siapa? Kepada siapa? Bapak Awet. Dan sehatnya selalu. Selalu kau. Pokoknya selamat panjang umur. Ya. Iya. 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 Kata Bapak Haji Asep Wawan. Luar biasa Bro, kamu PPAW itu Bro. Luar biasa PPAW-nya. Alhamdulillah. Tuh, bagus alhamdulillah mudah-mudahan karena Gus rahmat fitrul Allahnya. Alhamdulillah. Saya yang bakal kejampat isu wanita. Oh, kajapan. Siapa? Ya, Lagu nanti bisa. gara-gara. Gara-gara. Gara-gara mah mohon untuk bekerjasama. Kerjasama. Kepada kerjasamanya untuk menyelesaikan itu dah. Lah, mana letah ponok gimana? Ada waktu we, mana apa manuk kan sok kamu mau manuk ngadu geuning letahna sudah baru kumas, tapi teu geuna. Iya nak. Kumas gitu tak geseng. Ngomong. Aku kurang ngomong jadi gitu. Siapa Bro? Sok. Apa karena kompak kepada semuanya nayaga ya. Oh, make eta. Up. Omat ke sini jangan barang keno aja ya. Barang kenyo teh naon sia, barang kenyo. Tegek. Barang kenyo, barang hakan gitu di barang kenyo. Lu ngawang keno no. So, dah. Siapa? Tua bangka. Cek. Tua gapak dan dua baka sih. Tua kapan? Dua baka mana? Tua kapan? Naon salah, nah apa cuma orang tadi gitu, make hehehe. Loba. Di mana salahna? Loba teuing pan aing rek nyanyi. Loba teuing. Mana kumaha tuh kuduna? Oh, oke ya teuing. Oh, ini teh bejan. Kasih tengah berjalan tuh si kurang mah.
urang. Ya. Sekali, Pak. Sekali. Eta, aduh aing. Kumaha apa cuma ngohang itu sekali 4 orang sekali tadi ge. Kumaha maksudna saya mah? Mana itu kumaha maksudna mah? Oh, aduh aing euy. Ulah sakalinya. Maksudna kieu. Sakitu. Oh, sakitu. Tenang, tadi dah. Sakitu. Oke. Oke. Bagus, sukses. Ini kumaha pikiran anak aing. Salah sih. Abi mah teh lepat apa tuh barang ngohang sakitu tungtungna. Maksudnya, aduh aing mana? Iya kayak. Oh, oh, siapa tuh? Jangan gerak. Wir dia lain kobra bulu. Nyuhit gitu. Ya teh, urang mah kade kudanya nu ngaranna panayagan kudu mah kudu mah bener. Apa dulu aku mau ngohang gitu? Itu ka hati, susah, rok sih teh. Cek aku aing presiden. Teh naon aing ngamuk aing. Sik usah aing. Menjedok kamu. Bos, akura, mudahnya rada. Jadi nama maksudnya kurang teh tengah pakai. Itu rada terpecat nih. Oh, tengah pakai nah. Sok seserangan. Tabuhan, tapi punten ieu mah sareng penonton baik. Pada penonton. Oke, kita serbu ya. Utamakan kita kebersatuannya itu adalah kebersamaan. Ya, Jadi kumaha jadi ngalaguna sareng penontonnya sadayana. terus kumaha ke penontonnya cuma Kinya lagu teh asik. Geus we. Oke. Semuanya oke. Gaskeun. Kemarin matuk, wah, tuh. Turun. Salah nih. Itu angus lah aku aja. Nggak ada angin, cuma lagi banget angus jadi kieu. Nah bener. Aja nama Oscar baik. Datang untuk Sinatinya geus kusorakan aingnya. Oke. 2 sebagai